padahal kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna meme adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun henteu teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasampikeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan heueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukun kiaina di Jawa Timur Jawa Tengah teh ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh mah sapira ngarame-ramean karena diondang bae hatele tinggal mah nya lagi atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae musajeun atuh henteu sebabna isin nu madrasah kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sakedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain kurang keur dibahas kuari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun da karamean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teh kudu diramekeun Khaliqul Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeu ge sekudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nita mandak ulah ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngeliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ibadah eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ngalarang meureun ieu teh beusi di jerona alah eta aya santunan aya teu ngalarang teu instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan bani ngabahas karena kuari-kuari ulah ala kadar nyarita teu instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa 2 tahun baru beres ngadoa geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya dijieunnan ka Gusti Allah bohong teteh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mendak ka dieuna teh diteruskeun we ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti ditu mah ieu jahiliyah ya nu geus kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa
loba jasa mun urang ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos kitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi. Ari eueuh ti Gusti Allah maulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Ieu aya dina kitab Taurat. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belem eueuh mendak ma ja'alallahu min bahirati wala sahibati wala wasilah wala ham. Teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takarrub jang pangeran-pangeran pugu pangeran ge salah kata cek Gusti Allah. Mendak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum, dimana diucapkan karanjana ka ta'ala ila manzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tak masalah nu bener mah ieu instruksi ya Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal.